Pokona babeh teu hayang nyaho. Babeh teresep lamun ayu teater. Tek jadi naon maneh yu? Lamun ayu teu nurut jeung keukeuh we ka babeh. Babeh moal ngabiayaan ayu. Sok buktikeun ku sorangan. Nya beh. Ayu rek ngabuktikeun ka babeh bahwa ayu bisa. Ayu ngaran nu endah. Tapi kahirupan kuring jauh tina kaendahan. Kuring asa kakekang ku aturan. Teu bisa nyugemakeun diri. Hirup pinuh ku aturan. Teu bisa modalkeun kahayang. Ukur besa cicing sorangan. Kamu kenapa Yu? Kok kamu murung gitu sih liatin kita latihan? Tekuna naon dari ayo yang calik we di dieu bari ningalikeun kalian latihan. Sigana rame. Yu, aku tahu kok apa yang lagi kamu pikirin. Mending kamu cerita sama aku. Aku bisa jadi pendengar kok buat kamu. Aku teh takut Rip cerita-cerita kieu ka batur. Tapi aku teh asa nyaman cerita ka Ripa teh. Ayu teh pengen ikutan teater ciga bareto Ayu pas keur SMA. Tapi Ayu asa kakekang segala dicarek ku si Babeh. Ayu dicarek teh si Babeh trauma. Gara-gara Ayu baheula pas keur ngiluan teater Ayu katingang lampu terus dirawat ka rumah sakit. Ekonomi keluarga Ayu teh jadi turun. Si Babeh embung anak hiji-hijinan ninggalkeun manehna. Tidinya keluarga Ayu jadi susah. Jangan biayaan kuliah Ayu ge jadi hese. Ya udah, mulai sekarang Ayu nggak usah murung lagi, nggak usah sedih lagi. Kan ada aku jadi teman baru kamu. Nuhun Rip, udah mau jadi temen cerita Ayu. Ti saperak eta kuring jeung Ripa jadi sobat deket kemana-mana bareng. Hiji poe dina waktu Ripa diuk sorangan anjeunna mikir kumaha carana ambeh kuring teu cicing muyung wae. Ripa nyadar naha teu ti dirina sorangan jang ngabangkitkeun deui sumanget kuring. Poe eta Ripa ngajak kuring latihan. Ih, kemana sih Rip? Udah, kamu ikut aja. Mending kamu ikutan latihan teater bareng aku. Ih, males. Ayo, gak apa-apa. Udah, ayo. Gak apa-apa, ayo. Nunu jeung Ica teresep ningali kedatangan kuring poe eta. Nah si Ripa bet ngajak latihan si Ayu. Geus bubur ciga kitu. Ciga nu becus wae. Apal nono oge. Riva, kamu kenapa ngajak si Ayu? Ya biarin dong, orang dia teman aku, teman kamu juga. Lagian aku udah bilang kok ke Terita, katanya nggak apa-apa, diizinin. Suka-suka aku dong. Arurang latihan babarengan saeutik-saeutik kuring bisa ngaluarkeun kabungah. Latihan seserian oge jeung nulian. Tidinya saban waktu kuring latihan teu eureun-eureun.
Kuring hayang ngarobah, hayang ngabuktikeun bahwa kuring teh bisa. Nepi ka teh Rita. Sama-sama kita pada nyarios. Ayo teh kan candakan kamu loba PMS makin ninggal potensi ayu anu sae. Siap teh, Ayu bakal ngalakukeun anu terbaik. Ayu bakal ngabuktikeun yen Ayu teh bisa. Ti saprak ngiluan deui teater jeung ngawanikeun diri. Hirup kuring jadi teu poek deui jang mulung ka hareup. Kabehanana jadi endah. Aya kahayang urang kudu siap ngalakonan. Nanan oge tina ngageuing diri urang pribadi. Karek kanulian. Pinunjul anu katilu dikengingkeun ku saderek Ayu. Ayu, selamat. Tuh kan, kamu bisa. Kamu udah ngebuktiin apa yang kamu takutin. Yuk, wilujengnya Hampura salila ieu nunu geus goreng hate ka Ayu. Geuning Ayu teh teu sagoreng nu pikir. Ica oge sok dulak-dulek ka Ayu. Hampuranya Ica sieun Ayu ngarebut posisi Ica dina teater. Nya teu naon Ayu teh ngarti. Ayeuna mah urang nyeun lembaran anyar ngumpul-ngumpul kabehanana piceun gorengna urang jieun kahadean. Hampuranya. Yuk. Ngitungan poe mapai lampah gesan jaga nu jadi harapan mapai lampah kahirupan.